Alah kumaha ieu. Teh tadi asa nyangut wae teh. Wah. Kebenaran pisan ieu mah euy. Aya parawan arek mandi sigana itu. Lah, mana parawan anu diincar lagi. Bener mah kudu dikondisikan ieu mah ya. Lamun lain teteh awewena. Ini aya si Bray euy. Kenaon itu ngurak atuh. Ah, kebenaran aing Minggu ngurak ah. Menang can euy. Di mana ieu? Ah, biasa we keur ngurak. Baik di mana ieu? Ek ngurak tadi kinyam urak tadi teh tuh belah ditu aya liang alus. Nah, pugu eueuhan tadi ngurak oge. Lain kebenaran ka dieu, Bray. Naon? Aya awe geulis. Man, awe geulis di mana tuh? Bieu ngalewat tuh di WC itu. Itu? Heeh. Pokona mah gagal. Bener. Keh heula. Ulah mah main sorobot wae. Kan mesti bere info, jadi aya kudu aya komisi. Baraha atuh sabaraha we merena. Ya nuhun 20.000 teh. Kade, lamun arek ngintipna lalaunan. Atuh soalna good. Yung. Si Uwa beunang kade ya kurang. Uing jadi menang duit lumayan ya. 20.000 jang jajan. Terus menang duit balik we langsung lah. Nah, geuning ece. Ka mana Uwa? Tadi cenah aya parawan di dieu. Ece modal, yang modal teu kuat, di bag-bagan. Aduh, aing. Ayo bara ka mana teh juji ka dieu? Ek ningali ka dieu. Euy, Ek ningali ka dieu. dauh anu keur ngabedahkeun di dieu mah. Lain nu ngabedahkeun. Ek ningali ka dieu. Geus dalan tadi ku di bareulem ke barudak. Eueuh, baru ngabedahkeun dan ka ditu balik ka mana atuh juji ka dieu? Aduh, aing. Teh mah tos di bag-bagan. Jawab itu geus mayar 20.000 di ditu. Euy, Geus mayar 20.000. ojek, tapi ojek ka dieu mah. Segalang hungkul mah tapi ojek. Lain tapi ojek. Geus mayar 20.000. Nah, halang-halangan eta mayar ojek 20.000. Leus. Ih, aing ieu lain mayar ojek. Kita aya bejana cenah aing asup ka dieu. Eta ningali. Pek teh ece geuning. Kade eta mah katipu kalah kumaha ge mah nya mayar ojek geuning mahal-mahal teuing ojek ge ngan sok 5.000 da deukeut atuh ti dinya ka dieu mah. Katipu wa mah kade. Geus lieur jeung ece mah aing. Lieur. Geus we teh kada lainnya